naon ya bapak teh kureuna Semar teh lain korai kaduh teh kureuteun Semar teh nyaeta ku ilmu biji lakeun kerja oeng-oengan teh cicing jam-jam kieu we ayeuna mah kumaha upami si istri salira sareng tuang raka lepat we atuh kena endong jisim abdi bapak ini rasional pemikirannya real sungguh ada Doraemon kantong ajaib diasupan apel 2 ke pinu ada enong beling-beling bumbu tong diuraya antapkeun sing percaya eta kolot melegoh tapak genteng aya kade mangga lepat ke kena kantong jisim abdi nu carana kumaha kakang Semar teuing arti aing mah mangga pereumkeun secana nu kalayan kodrat irodat anjeunna kalayan izin anjeunna kalayan ridho anjeunna kalayan pitulung anjeunna sagala rupi ge nu anjeunna urang mah teu ngaboga-boga dayana upayana usik malik nu anjeunna hungkul la haula wala quwata illa billahil aliyil azim teu daya teu upaya mangga sing percantene kagungan pangeran manu syariatna ieu enong hakikatna nu kawasa mangga bi qudratillah bi iradatillah bi fadlillah bi idnillah bi aunillah bi rahmatillah mangga kulit waru angan taruh sinunggul binastik kersahnya cuma parah Dewi Sri Kamilan Dewi Subhadra nyata kasedot salirana lepat kena enong Semar Padrana yakitu kayana mimpi aja gitu tuh nyata aneh ada sih tapi nyatu nyata enong segede itu bisa asup dulu ke logika ini dengar sih naon teh minu abdi ka jero bapak tos ya lain urin beuleuh memang oge mahi di jerongan sia teh lain urin lah naon boga bisnis naon ya di mana bapak saleh naon kurang paok enongnya jangan naon enong iya siap kena dulu boga enong kieu mah kenana di mana nabe teh siapa nayagan teh kaligus ka jauh enong lomelan teh kudu make elep itu kudu make truk irit biaya barang datang kanu hajat turusut nayagan buru dua
pas ngaborosyo teh orang kacau blok disangka bapak ini ilmu mah di kolote kayak yang saya kesurupan tiga pinguin itu wingki lala jadi si pot ilmu nebega itu palingan dawala nah ilmu mah ulah nuduh kanu jauh ulah nyawang kanu angah nu deukeut kira tereusan nu caket kira rakatan moal jauh tina wujud moal angang tina awak aya naon jeung aya saha tina awak urang berapa ya ciri na satangtung diri bapak ampura bapak abdi teh seueur ngaon jadi Allah nah mewek gede dosa gede dosa kumaha jangan kudu jadi korup dihampura tuh bijak siapa pernah kenong cicing kepencet ke enong di jalan pokok akan sih hampura bapak hampura naon jadi korup dihampura kemarin bapak nunjuk di video nah si kelakuan si Eta enggak di video kumaha ngewe datangan bapak apa-apa aja ulah gitu udah ngeblek-blek bapak teh itu walau disebarkan video hapus ya terus kena Facebook kan goblok sih ya si chatbot hampura bapak ini bapak teh doi bapak itu nih doi nyao aing Mana ya weh gitu. ini di bapak teh oh jadi aing blok mudah mun-munan itu pacokan kita wala bener orang Indonesia ya aduh aduh wah pemancing keburu saya hidup teh aing dia bisa kali-kali jalan sih itu di gerusnya tuh mau panggungan abdi weh di zaman abah ini di kota sih mah sudah tong endorse jangan iya ya sekali-kali mancep atau pabrik siapa jam wae ya pangikeun sia pangikeun naon pangikeun alamat eta buta nah sabar daek teh daek pangawaan juragan Arjuna ayeuna disekap di situ di Sandra oh ya daek teh daek dewek geus kajudi ieu buta teh miharep gunungan istri dulu
Oh, ya. Wayahna panggihkeun di mana eta buta alamatna dina si gunungan sia dulu. Hah? Kumaha lamun buta teh kadarieu nyaeta tanyakeun alamatna di mana. Jadi urang puguh ngajugjugna deui. Geus beunang mah alamatna ari we laporan kanu berwajib. Mana aya di negara Juragan Anom? Semua semua cok dewek rek ngampikeun lah soal. Hah? Ya. Enong mah titipkeun atuh ka abdi. Mambili siapa aing. Arek ngampikeun heula soang teh. Pak. Naon? Eta pueuh abdi pangampikeun. Batur mah soang terus siapa pueuh. Batur mah manuk teh manuk acor ger pueuh dipiara sok nindeung aing mah nindeung kumaha ini bobo-bobotanana asana cenah bobo-bobo mah ya dulu bijak koi ya dah now ini yang seri hati-hati now hati-hati asupan now lumpangnya pas lumpang artinya suara budak mencerak hiji dua opat genep pengasaran berhati-hati naon yang genap nah ada 7 ini hati-hati teh penasaran eta nenengan liang kan pas ditoong gua jodoh ditodos ku budak naonna panonna hati-hati beri surat budak teh 7 si orang korban ka 7 leh aduh ampun alek ngamak urang di kalangan ku temo nah kita langga sida budak tuh bangor yang naon memeh panggih jeung buta naon sisi aya ilmu nu kasungkur-sungkur pangabisa nu teu katalaan ilmu kasumput-sumput sok dijieun urang latihan heula pan urang tarek panggih jeung buta itu ingat kene sia usik aing ngomong we sok ulah asa-asa urang latihan heula sok jadi ngantong asa-asa beungeul lain sakurkebek ada kudu amak atau kitu mah kudu amak supaya kuring amak kumaha hampura dawala nah sebenarnya si lain anak bapak lain anak saha lain keturunan bancet sok saha sia lain adi aing sia hampura dibuka rahasia
Lah sia teh ka Bangkok teh uak deui. Goblok teh. Karena gambar Bangkok katiga poin. Si uak itu teh wah ampun. Balik siapa kek? Loba uas ya teh di restoran. Sulit kek. Di sawah tengah puting loba. Kok. Gede. Goblok. Ya teh uas ya itu. Tadi mana ayah nu kitu teh bede. Ya gitu. Baraya abdi. Ya amak gede. Paduli aing mah. Ya maneh lain cek urang lain. Itu cai. Lain anak bapak maneh ge. Enggak saha. Nya teh turunan muni. Aku gitu. Tinggali bebangetan. Bapak sia teh heuleut foto we. Ya teh nyamuk goblok. Bukan aing rek amak urang. Sok sia urang usik. Oh. Baheula parebut ci susu. Ayeuna parebut susu jemputangna. Utang pati bayar pati utang wirang dibayar wirang. Sok hayang nyaho nyan jeung aing. Oke. Anak kuning siap. Anak bengkong. Gede. Goblok. Amak gede. Nah, aing. Nyan sia usik. Sok. Ini. Siap. Oke, BDD. Apa? Iya, makin. Berhasil. Yes. Goblok siap. Yo. Cuma diseret. BDD. Hei, kemana? Lucu. Lah balik ke. Ayo. Ayo. Ngobrol deh ya. Ayo. Anak kuning siap, anak gede. Ayo. Wah. Ya. Tuh, jangan goblok. Bedidit. Goblok. Iya. Bedidit. Goblok. Sudah nafsu. Ayo bendet. Ya. Bila Indonesia. Yo. Gila. Oh. Beddet. Ini mesti ambek gitu. Mesti ambek ini. Lebih itu sudah bukan. Adoli. Iya. Mau deh, bedek.
Jangan siap, Anoli. Noli deh. Siapa ini? Itu siapa? Mama orang siapa? Lain mau paut sini. Allah. Nah ini. Kamu yang lihat ini. Alak siapa yang kurungan? Aing semangat ini deh. Wah, non. Ada serobana tadi ya. Romani yo capok wey merewa dan gabung lain siapa udah pindah dari siap bisa ya bisa beda dah no beda pokoknya sejarahnya bisa bina-bina dari coba kayak gitu aja dulu jauh silih tabungan akan silih teang dari silih ubaran payah silih rasanan eta jeng dulu ngelupas siap beden alhamdulillah wa syukurillah naungi iya orang biasa patepung lawung pamplok jonghok patepang rarai serang warga garogol sabodoreunana silaturahmi bola mapan belah itu tuh ngawayang teh di sekolah 10 kali kemudian kali teh nyata iya teh vokalna keluarga besar Bapak Haji Yusuf nyewa ibu garwana Siti ya Siti Nur Aya nyata nyepitan putra kadeudeung putra katilu ieu teh iya Cep Muhammad Gibran mudah-mudahan orang doakeun ku saudara eta murang kali teh si janten murang kali anu soleh anu guna ka negara guna ka bangsa atuh teu jeung encep dina agama amin ya Allah ya robbal alamin dugi ka CCE panggil geuning eta punyaahnya Bapak Yusuf Patuang Putra tenaga harta ikan geus silu penting di teh kemari meureun dangdut ini tadi saurna pangaosan matak dewek mau ceramah dangdut teuing tadi nya eta pamungkas uni ieu wayang golek nuhun tuh jalmi ngaleut ngeungkeuy ngabanaleut ngemat-ngemat nyatang pinang nyangakeun sabrang salayat lepat cacabe mah henteu nyangakeun tapi lumayan lepat saya mah sampul di mana lima etang kulum sonten tapi ngalamun nyangakeun ka Bapak Robani Kades teras deui Bapak Bajing Bandar Bandar Engkol aya kadinya aturan tokoh masyarakatnya teras ke Bapak Haji Cecep sesepuh Waringin Sari nyangakeun eta Kang Abah kita teh Kang Abah bener nyawer saurna boleh hajat saurna teh tadi ngamprah kakang nya nawar biasa Awandi sesepuh Waringin Sari aya
kita tempat istirahat dewek tadi Raina Bapak Yusuf Kang Deni nuhun teras di tokoh masyarakat Kang MJ Mas A Bandar mie ayam teh ya bos mie ayam Mas A serang garwana Mas B aturan ke Mas A Bapak Opit Babinsa Cep Opang eta Kang Opang Abah Amur hadir nuhun Padeni Gilang ayahnya Abah Didin ayah Cindin Bapak Kades Dadan nuhun Bapak Kadus Bandar Trampolin teh Bapak Kadus Tingkul keluarga besar Bapak Yusuf Hermawan sadayana kumkeun Bapak Deni Bapak Neni Kulsum Ibu Neni terus dari Bapak Mustafa Bapak Aim Masyarok aturan kasadayana nyalakeun kasadayana Pak Ojen suping tadi Pak Ojen ayah kita turun nuhun Pak Ojen Padalang dadang suping ke dia dulu atur nuhun padalang sponsornya nya Kang Abah eta Kang Abah suping tadinya tokoh masyarakat bos truk kata teh Kang Abah teh ya Pak Jen nya sok tadi kan DP nya nomor HP mangga aturan kasus itu kalau dewek ngumpul di DP gunung gelo buat upaya suping ke dia buat kulit mohon ya ini nyambar aja Amar kemana Amar narek namu pada we pan jaluna ujuk-ujuk berenang domate ujuk-ujuk karena nyebar kemana-mana wah ini mau cina bapak nasi jackpot penghinaan ada wek teh panasaran domate pas 8 itu mas 8 bulan ya pas arek renang ditungguan kuda we pas rek lahir teh ditungguan nah bener itu cuma aing juru teh nah bener ieu mirip aing itu gitu pastikeun ditungguan kuda we teh pas borojol alhamdulillah borojol teh doma dulu ternyata doma aku pamudingan masyarakat teh tah cek aing teh masyarakat tingali tah doma nih tuh seperti kita mirip aing mudik teh kabina-bina teh ngamuk dewek teh masyarakat itu pas rek ditinggalkeun doma teh pada biraku di dinya wae dewek teh ini teh barang ngalengkah doma teh kageroan bisa dah ayah jadi gitu aing mun era teh berarti mun disebut ayah ya meureun poho aing nyeuna itu ampun alhamdulillah